Siapa be kelas telepon ke Bogos ya? Aduh, aing mah hese ngobrol di dalam bolot mah. Lieur ya aing otak. Astagfirullah. Bos kerek sare, kerek amat dah bos. Ayo Beureum sia mah. Nganggur kasih budak. Asal amatnya rehe buka duit sama aja lah mama ngojek murid rehe di pas tahu udah gajian ya kita kan budak kapan bulan muridnya rehe lu. Halo Assalamualaikum di mana? Oh gajian oh pempek aing karinyanya ulin apa duit tamburan ya aing ayo oke lah sip tangguan didinya ho ya yuk seorang hari itu mabung aja batur deh ya hijau pas enak mah ayam baik batur lah kayak mana udah kamu Jul, kemana ya budak gerot naik nongol? Woi, tasia nongol dinya. Ulin yuk. Kemana belah nongkrong? Pas mah bae. Justru eta, kalau budak mau kegajian. Bener. Ayo, lu sana aing. Ma, ijul ulin. Ieu mah ku aing asupkeun deui anu ieu langsung mau kasih ya. Mau bisa ngopi ieu mah cigana. Geus ya enak. Tah, ceban lah pokoknya. Lah haula bos mendiri kasbonan ceban we. Ai sia kudu bersyukur di jelema mah dari ceban los teuing aing buka di deui ku aing lah. Bos, urang dibere sabar duit ieu kira-kira. Kumaha aya mun disarokeun mah jeung si eta. Daek kajeun. Soalnya sia gedean keneh ieu kasbonana di sia mah. Ai bos kabina-bina. Udah diseruakeun ja urang berarti keneh ngasbona si buat hobe penglobana buku ngasbona. Geus satulah aing mah kajeun. Aing mah karunya bae ka rumah mah. Tah keur 20. Matur nuhun bos. Lumayan ieu menang ngopi. Heeh. Sabungkus eta. Bos, sampuranya. A few moments later. Jom, ieu imah bos ieu. Udah bawa duit nanya mah. Emang dia imahna? Oh, budak pasti kerja lama ieu, keur bagi-bagi duit. Hai. Assalamualaikum. Salam. Saya nggak jawab. Kalau orang Islam mah wajib. Oh, bagus. Kudu wajib Ya. salam. Ibolong ieu, coba inti, coba inti. Ayo juga gimana? Dan eta diharap kosna asana anu iya assalamualaikum Lot. Lot. Coba kaharep coba. Lot. Woi, anu assalamualaikum diharap coba toong. Yuk, Nang nyeduh kopi. toong diharap anu assalamualaikum. Sekali coba itu nonton. Oh, Bos, kos nama si bolot nyeduh kopi eta mah. Dan kaharep nyamperkeun tamu kos nama. Sama. Oh, jadong mau main nama. Selesai. Anu coba gerak kaharep sia. Oh, atuh bos, urang belah. gelasnya ieu. Pindah ka 17 tanya.
Ih, yang kita nyeduh kopi ku bos, tapi kopinya. Bener isi bolot mah. Iya. Waalaikumsalam. Masuk. Ayo, gelebat. Isi mobil pernah manggil ya. Di mana? Bisa wisata bener. oh Yuk, so aja kak, yuk. oh aing juga uing dapat wisata ini namanya kan kartisna. Mau ke Bogor teh ya, iya. Oh. Buan. Ulin, mending tuh. Ceritana Baturan bobogohan. serangan mana nu bolot Mana bolot? Kita nyakin tamu kalah nyeduh kopi tamu. Kopi? Iya, bener. Ayo. Apa itu? Tarik tuh bosna. Ayo. Bos, wah cager. Nih, lihat obat. hutang sate Yo, kata. tak dua. Astagfirullah. Duh, bos, si bolot mah lieur. Kalau nyeduh kopi mana nama ke dapur. Geus susulan Ciba. Oh, tuh udah susulan. Ibu orang kak imam bos, kudu tawaran cai minum acan. Heeh. Halo, udah bosnya ayeuna mau? Aya si tadi kirim sleepy. Sekarang peka bosnya. Parah bener. Ai sia bolot mah naon sia? Woi, bolot. Bos main nama ka lieur nyeduh kopi kopian tuh. Lieur si bolot. Mama Naon bos? Si bapak itu. Berarti tadi gings aya. Sia mah nanakeun tamu kalah nyeduh kopi ke dapur lieur. Atau kumandi be nyeduh kopi nak ini bawa be gelas jeung pisina. Aduh, aing mah pusing ngobrol jeung si bolot mah. Lah, aing lieur aing mah pusing pokona mah lah. Iya yang kerak nyadar ya buka baturan molong gitu Sia nu bolot mah lieur aing pusing aing. Aduh, pusing. Jadi ya nanti kadari ya. Biasa ulin, tah baturan cenah gajian. Ilah, nongkrong ngopi, yuk. Ah, besi eta boga hutang di. Sama. Kayak ka mana? Atuh aya. Aya, disingkeun aing baes ya hae budak. Duh, sia mah lun deket bos aing sok moga kartu. Aduh, aing izin be sia mah. Atuh sia deui he, orang geus pinuku hutang kawin can panen. Heh, ya lain teh lah. Bos lah. Aing ngopi pan ieu. Jika beli, gua duit. bos ditampi ya. Iya mau caian. Bos ya mahal di dia, cayan teh gelas. Tolong mah. Tugusan kita nanyain si Erota baju hejo. Kumaha ceritana meureun? Pokoknya si alun tadi hayang ngopi tadi nelpon ka aing di mah bos mau kopi wayahna be urang ngaliwat di mah alun. Minta ka bos. Oh, heuh tuh. Ayo, ya karesel urang ge areh di imah. Urang ngaliwat bae ho. Ayo urang masak jeung naon? Pemasak kudu butuh modal. Beasna, kastrol, minyak. Laukna pirakeun make lauk asin. Tenang bae, urang aya jengkol di imah. Beas, apakah bos minta? Minta ka bos. Heeh, siap mah. Biarkan ke obeng kan minta ka bos. Heeh. Bebe. Ayo. Minta ka bos. Masak. Isi urang kasbon bae. Buku ieu, loba kasbonan ieu bukuna ya. Ieu kasbon kabeh ieu. Kamu sih bolot pinung ieu. Kumaha ini? Oh, kedeng orang ngomong kedeng. Sip. Aing rada araneh cek barudak teh cecelangapan tapi usaraan. Bos wayahna ieu kasbon deui babaturan ieu hayang masak. Kumaha ieu? Wayahna lah. Apa geus ke jeung aing we modalan ki puting. Nanti lokasi lumayan. Di spike kanan dokter. Mau percaya? Kan ieu bos. Masak anjing naon ieu? Oh, tenang ke jeung lok emas. Si arek jeung lok emas. Apan bapak ieu boga lok emas di ditu. Ah, geus ke dibayaran. Tenang ya. Harga mah dimahalkeun. Kan boga lala bisa kemana itu? Urang aya jengkol. Eta sambal ieu teh deh lah. Bos, tangguan ya di imah ya. Ya, bos, balik bosnya. Ampurannya, bos. Tempatkeun. Yuk, siap.